Nedagung sampurasun ka Gusti Nu Maha Suci Pangraksa Nu kagungan usik malik sim abdi sapara kanca ahode jangakeun kula ngidungkeun paneda kukus nengelun tawis bang bakti kadiri kang mamen perkosi ampun Papa Kades Oji Sarjia neda dikiatkeun teh Bapak Kades Oji Sarjia hadir alde anggoni raksa seni dipaparin jalan Bapak Wawana Kurniawan sama nu dipirido ku Gusti nu dipirido ku Gusti alde pula Ari Neng Irma hadir hadir aya mugi kaparakan rukun anu tos sami ngawaris arama ramdani aya Ibu Ulis Erni kabudayan tuturunan jangakeun kanggo ka Bapak Haji Ahang hadir aya sing sehat Abah Haji Ahang sampeureun anu panderi nikmatna zaman aduh amamen
asem Pak Ustad Ayub anu baik putra putri mugi jari Pak Alit Polda Pak Hendra Ahmad Polda Jatah putra putri mugi run turun jati rahayu rahayu mancing wagri pejuang rupiah hadir. Hey, do. Berkah. Ngawitan bubuka manggung Bapak Kades Oji Sarijano Bagel nyebatas maning pangeran geninganan lah ning pangeran Bapak Guru Haji Taslim Mansok Neda Widi Maha suci geranya Kang Baran anu bagus aya Kang Baran sewe siwi Siliwangi Pak Haji Asep Junaedi Ibu Haja Ela anu bagus Siliwangi Ari Bapak Guru Jojo Sagara aya Neda Rahmat Bos Asri Liar Jaya Akomeng Liar Jaya anu bagus aya Sepat Bapak Haji Hasanuddin geranya Pak Iqbal Bagawat Selajambe di Gusti Kang Wahyu Majalengka di Gusti nu maha suci Bapak Junaidi Bapak Rosan aya Hadir pasukan tuntut Neda Jembal Abah Rudes KSWG Bos Alipin Lewi Kuda geranya Bos Iwan Bel Jakarta Bapak di Dika Gusti Pak Haji Ustad Ayub Kuningan di Gusti nu maha suci Bapak Haji Entis aya sarengka para karuhu nyangakeun Abah Junior ieu pangbakti Abang Junior anu bager anu nyaah pangbakti mah Kang Mamin Perkusin disewe siwi Kang Andri Bengkel Mancok itu
Asri Liar Jaya Raya Pakadus nyanggakeun ieu pangbakti Roban mugi Kang Ahmad Habibi kasarikat tapi geninganan Bapak Wawan Kurniawan mugi kasarikat tampi Pak Asjun ku Siliwangi Peratiwi
Dupi ieu teh saha anu bade ngahiburan di lapangan munding laya di Desa Sukasari Kidul teh mangga ye. Pan putra Gili Harjati lu teh. Aing anak teh tangwana demi kaharurung harera. Doh. Lo. Hey. Doh. Urang pahu
punten asadayana nu dipayun ulah. Gawitan bubuka lagu klasik anu asli. Ayah Bapak Guru Jojo Sagara. Ulah jadi kawanan nu dimulkeun pateng Warisan aku jangka urang nu wajib dipusti-pusti. Diraksa didama-dama rapi geningan dulungan. Didama didama dibapang rapi. Saiki basa sareng seni budaya masang telinga budaya mangga sami umurena Allah neng irama Dianggo dasar apa mirip Ayah Mama dina pagelaran wayang tangtos moal birah dai keras sekarang mah Bapak Haji Ustad Ayub anu bager katut nayaga keras sekarang katut nayaga Bapak Haji Profesor Heraman jadi ciri anu pasti Geresekar katut nayaga bos asri liar jaya anunya
ciri anu pasti Hariring nu matak nyaring haluan nu matak budang Idalang nyanding pepeling rek medar tari tawayang di kampung-kampung bos asli liar jaya Ujang kapok kawiwitan nyipta seni pawayangan Bapak Kades Oji nyipta seni pawayangan Mi banda hiji gambaran Ayah nian jani Kabudayan kesenian jasana sanes lumayan pokok di anggo hiburan ngarekeun duduluran walah Pak Haji Opi Ketua HPDKI Silokan yang kehidupan rumingkang di pawenangan sadaya kerasa pangeran kang mamena perkasa Eta kasadaya kerasa pangeran ayayan tariana wayang usi kudana jalma hirup ku kersana wah Teh Yeti Sophia simbol dina seni wayang Mangga Dede melodi lira jalma nu kumaha lengkap Sari karujak ku ayah Bapak Abdul Tuyik hiji bangsa hiji basa sareng seni budayana sangkan seni ngabudaya mangga sami mulena alah aku liar jaya boga ciri anu pasti watek nu ngancikna diri bos asli liar jaya wayang ngasih muakar manusia masing-masing tesarua sor kapayu neng Sopi Hadi wayang Bapak Guru Taslim simul pada yang Yosef keur manusia wayang simul keur manusia masing-masing sarua kumlara di alam dunya boga watak beda-beda Abah Haji Rosan Pojong Barat Bos Arifin Lewi Kuda mengawat beda-beda
ingipun dikabubuka bangung rep madhep kadya purwa sinenggi Sorak taromet ayu aku tadi gawe yubarengan pasukarya Purwaman mantraya winulan iya sesesoro tingkan tinang pamutusi cinarita tedak saking pundi-pun dados tandaning carita iya kukung gebang siwa lan tunggal kaden ayu ayu dua anak cukup ayah pada tetes tumaretes kang tinaretes sanana astagangga wiratan lan patra Cimuntang kabahanyar sari Kacamata panu banget berjuang mah kurang hiji laksanakeun pangwangunna Purwa mentra winulan sastra tinuara alon panjangi ngawuwus sinengge kanda purwa lantara Dupi basane Purwa purwa hartosipun wiwitan Dupi Tara tara itu carita iya nggih boten wonten malih kejabi di mana pula di salabeting karaton nagara Trajotisna di kaaryaan Prince Sendani iya iya Arya Kebo Kuning doh ngahaja ngaging sirlingi patih Arya Kebo Ijo lar anu tungkul kamalik lutat jemah narimang sabda adrih ningali pamor ingkang Arya doh watek wantos Arya Kebo Kuning pengawakan wujud diu awak buta diri terahing reseksi terahing reseksi ananging sadaringipun ngandika pene-pene raja pene guru bakal guru dadi ana hiburan seni suara iya ade lah aya kurang
Hari Ibu Ulis Erni. seni-seni pribadi pauji muat Bapak Hasanuddin aya. mintonakeun Bapak Jojon aya gitu. Nuhun. ajenan diri kekenging liluli Ampun Kang Yayan Kang Wahyu Wajangsa sok momongan eta geningan lamun dicaci Ayayan Karyana Abdi budaya mah Sepra Maramdani lambang bangsa Ari Tawis Jemar Bahas Jun Tawis Jemar nagarana Rupul. Rapi Datul binangkit mah binangkit putra putri Kang Herato Banten bintang Kang Kanda Sukarya kamu teh karang Cik Auden bulan kurang etan nu hadir kesenian kebudayaan Pak Haji Cecep Herianto dina alam bangunan lima genap tujuh karek menang tujuh lain ukur keur hiburan mancini juru Pawawan Kurniawan Camat Argapura mencin juru ya pemeran Badaya Ibing Raspati angkatna saletan Hei sor kapayun ayayan tariana Walah. Bah. gara-gara Pak Ulis Erni Aya Ibu Ulis Erni. Bapak Hasanuddin Aya. Wilujeng Bapak Rosan. sauyunan masakan galayar Jojo aya. galayar nyi mojang lanjang bos asli liar rajanya kewas pantas ngiring midang ngiring tendang Tatamu sumpi, tatamu aku sumpi. Pakades odi Kepat iping aku mengalir raja yang obatin kepat iping langke orang macan tenang atung ala-ala atung. Ari dirak suka Pak Haji Asep Junaidi eta dirak suka kabayang pas Ari Pinawi kuda kapribadian Tokoh dia bawa, aya bawaeun dua. tanpa reka tanpa reka hujan jalingka Eta naonana saya. Ari bubuden mah Kang Sukarya anu
campelak ari bubu den mah Pak Iqbal bagawat deui ngak campelak garawagan Pak Haji Asep Junaedi Ibu Haja Ela garawagan lirnu lahan rigik semua geningan anu minculan estu sajatining Dewi piye gudang pulsa Subang layeun estu sajatining Dewi disebat geranya iki boleh layeun sebut Dewi Sri Parota Dewi Jasmani Rohani Sasmita Kedali Ngabudi Bos Arif Pilawi Kuda Sasmita Kedali Budi sor kapayune Mamen perkasya Nepi ka saya si Sophia mangga nyangga kesenian kebudayaan ari jasana sanes lumayan ari kesenian kebudayaan jasana geningan sanes lumayan pokoknya anggo hiburan Pak Alex Sukasari